datang saat kahayang kapumpang ate ulah rek loncewang Allah tetep bageran pikiran hayang kantun sarana usaha anjeun eta ciri anjeun iman atawa harapan anjeun anu dicita-citakeun bener unggul jeung sorangan lain mungguling pangeran samanun aprak-aprakan nengang anjeun salakeunan pikeun nutut kaeban kasalahan diri anjeun mihape aduh anaki ulah kalarek sunat minna qurra